kumaha. Kecuali awewe na bari nyaliksik jadi ka urangna eueuh. Aku aing teh keur kieu teh sabari kieu. Ye, sok neng da lalaki mah sok amek lamun misalkan lalaki keur majeun hayang awewe na teh kitu kalakah kieu we nyaliksik misalkan kieu. Da kalakah amek ka urang oge. Jadi lila. Lamun neng na bari kieu misalkan wah kana ceuli misalkan kana ceuli teh sagala kieu kumaha takakara babari lalaki mah. Komo di tika dia menya. Heeh. Oh gitu. Lanjut si Eboy. Tah, mun neng yang kuat lila melongkeun si Eboy. Nah, kenapa? Kapan si Eboy masuk? Iya, Suzuki-Suzukian. Tadi mah Adi tampiling sempat nyeri ieu. Kenaon? Ku si Eboy. Kenaon? Pan dihulag ada tadi keur tuang teh dihulag peletak ke dalam piring kana pipi goblok cai dikalat mah. Tadi ge aku ngeliat dina video saha ninganan. Kita kuat dititah milih awewe embung hayang bielin. Geus we awewe teh ditajong nih. Oh, ditajong awena si ieu si bujurna cai si Keboy. Jadi si eta mah pamikiran teh lamun geus nyaah ka hiji jelema geus kitu. Orang mana sih panggihkeun atuh? Waalaikumsalam. Hayu, orang Ciamis. Ayo. Awe geus. Asli. Asli tadi ditajong bawaana kepo. Demi Allah. Aya teh na videona. Ditajong. Udah. Yuk, ditajong. Embung cenah hayang bielin. Depan kieu ate kereng dahar jeung Adis teh. Si awe teh nyampulkeun ke si Eboy. Da keukeuh hayang ka BRI di kieu si awe teh ditajong. Hai pacetara kata si koplo. Keukeuh ya. Panggihkeun atuh. Hah? Panggihkeun. Ini penak jeung Eboy. Ayo. Lamun nek penak jeung Eboy besok ku di telepon bakal ka Bandung aja nama. Kan besok tuh kan acara tuh kan banyak tuh waktu teh tas sore teh urang makan-makan heula. Omong hungku ada yang mah paling kadira ge burit teh sok keur ceuli aing. Moal enggak, moal. Lamun ditelepon ulah rese. Ya. Iya, nelpon kadang sok lieu tadi gini video call tadi angkat terus si Eboy. Tadi di luar eta. Ay, mana? Ciamis mah deketnya. Si Umi. Ulah pagi bisa ngarontok, udah si komodo koplok si Eboy teh. Mau aja tak bagus. Nya serang si Umi sadayana maksudnya orang kumpul ama yang ngobrol langsung di dinya. Lamun misalkan besok mau misalkan iya pernah dicanak si Neng ku aja si teteh kali itu. Umpama itu tiasa si tetehnya, iya seorang ngobrol lah duaan lah tiluan itu jeung si Uminya. Tangke ke Jakarta heula lain. nya maksana pan dagangna. Kapan aya Umi ke Jakarta heula apa kumaha? Nek ka Jakarta mau alami pagi-pagi. Oh. Pagi-pagi. Ya maksudnya ama hayang ngomong heula tiluan, misalkan tiluan geus dieu pik mun urang tinggal ngomongkeun musyawarah jeung jadi kolot. Guys asli dipanggihkeun mah cicingeun. Saha? Nah. Neng cicingeun masuk neng mah cicing wae. Ade tadi kape cicingeun. Apaan capek neng tes dagang. Bari jeung subuh ge sok naon pi omongeun bau bangus bararau baham subuh. Can naon subuh. Wah, subuh teh baham subuh teh buat bararau. Iya, rek ngomong kumaha teu pede subuh ngomong cing galebos. Cing galebu. Urang poho itu mah permen. Jarang pede guys, teh cari cingeun. Oh, udah subuh tuh bayangkeun jam 4, jam 3 mulieun. Jam 3 mah tuh mojono ge dia. Aston. Tuh, kafe Aston jam 3 ngopi. Aston nama kafe dah. Di kafe ngopi jadi geunah ngarariung urang teh. Itu. Ya.
Ente istri abi mah teu hayang asup kamera barudak. Ditita lab ki ku abi ge aliman wae neng sok ngobrol gitu. Ngobrol. Nya ngobrol tuh sakedeung we saya. Sok ngobrol di gigi tadi dia. Berarti si Teteh man dina lab akunnya Lira ge teu nge-lab. Itu abi mah tengah lab. Nyekrol gua ya. Akun pek. Padahal mah nge-lab Teteh neangan we. Ali. Koplok saya sok miro caan terbalik. Pan kudu adil. Ye, atuh sok gitu. Kudu adil. Sebelum ayo suruh lihat SG Umi. Nah, itu orang mana posisi nanti lembawa si teteh si teh Bandung. Salati sama ya. Sok salati akhirnya. Iciuman kita guys asli nang bohong. Ayo gimana misalkan neng mungkin jadi jatuh nanti gimana nih pindah ke kota atau lagi di luar. Boleh duaan. Ini Tidak kemana? maksudnya pun aja di sini dan ini maksudnya di luar tahu itu. Pindah ke kandang ayam gitu Teteh. Ya lain maksudnya apa yang ngomong telah misalkan orang jadi. Ke kandang anjing rek. Iya, atuh neng kayak ulah motong. Kamu misalkan jantan, maksudnya naik di dia atau sami ngulin itu sami ngulin dia atau kumaha. Nya barengkeun we. Barang kan kumaha ke kamar. Ah, udah mau bisa dah kasih teh dari mah bukan kesibukan masing-masing pengusaha. Itu gimana? Nah, kumaha. Paling saminggu di Tangerang, saminggu di dieu nya. Untuk itu kenalan palingnya. Mending hijikeun resep mah. Ya maksudnya berarti urang teh meureun kudu nyieun iman nu rada gede. Hijikeun duanana bakal kakayam nih. Lah, Kakak bayang balik dia gak bakal kakayam. Ngagegak. pengagay gago mah, makanya kagak apa ini. Lain. Bakal kakayam. Lamun misalkan hiji kedua nana, Wah, Arya. kalau misalkan hiji kedua dua nana, mereka kumaha da bingung da ribu neng ngelawan dua atas kumaha. Nyari pu dari 5 menit, beraku ribu. Nyari maksudnya kieu neng, anu ngaran lalaki mah ngaran kabeh lalaki, lamun misalkan geus ngarasakeun kitu jeung awewe keluar sok mung malik nangkep oge mung. Ya, temu wayahna we. Ieu mah tobat lain tobat paralel maksudna ibaratna duaan misalkan mimiti kan meureun pertama ate pasti nu ngolah heula meureun nu kolot mah kan geus seuringnya gejrug entos misalkan nya tak urang rek ngagejrug di kanu kolot teh pan bingung deui kita jadi ngulapes deui can terus kumaha hese ai kitu mah kan saminggu sakali di Tangerang saminggu sakali di Cikalong Pan kan 5 menit, 5 menit. Oke, ini paling lila berarti 2 menit ewang. 2 menit ewang neng emang mau ngamuk mau 2 menit ewang Moal. asli. Asli, cik Abi GAA datang, kami berdua di kamar bakal kakayam. Iya. 2 menit setengah ewang pakinten. Ente da age kadu nu kieu tah kalanya. Iya temen sepi. Hah? Oh, itu. Kabens ya. Ente gaduh maksudna eta alus neng eta mah aku tilu poe sering terus cengkat. Nya berarti 3 jam cik Age. Irah Tapi nyobaan. gitu. Mau irah nyobaan. Nah, sia. Lain cek batur. Maksudna cek batur apa nu dibere. Sok cobaan ieu mah ieu cenah. Wah bakal lila maksudnya encan. Kamari pan teteh aya nu di Aston. Ah, kopi atau kopi Aston, kape Aston. Aya Pario di dinya. Didinya Pak Rio mah. Rio ngabret. Nah, iya ganti make akun mana? Iya aya Rio ngabret. Isi Apa? Arion. Kamari mah teteh aya nu kasaritem. Ngilu balap karek balik abi. Saritem mawon cing. Hah? Saritem teh nasi goreng anu di Cimahi. Bohong. Naon saritem? Anu sok ngajajar awewe. Pamajikan urang mah teu apal kanu kari kitu kaluar ge jarang, Neng.
Nya ku abi mata kek di bejaan. Ira hate yang kasar itu pasti. Kasar itu. Eta bisi WA teh nelpon, "Neng Aa nuju di saritem nuju nuju meser nasi goreng percaya." Percaya. Hotspot masjid. Koplok ya kota. Guys, step guys. Biarlah menikahi Kak Berlin. Aku tidak sanggup dengan lelaki yang banyak wanitanya. Ya kenapa kamu tidak sanggup? Kenapa kamu jadi marah-marah ke aku? Kan itu mah. Ya kan kamu kemarin-kemarin ngasih kepastian. Ya maksudnya kan itu mah kepastian mahnya. Belum, baru cuma ngobrol Aisyah. Iya tapi kan kamu bilang ini, jangan bilang-bilang Berlin. Aku bilang gitu kapan? Pernah kamu jangan bilang-bilang Berlin gitu. Cukup kita yang Oh, tahu. itu mah waktu aku bertengkar sama Berlin. Waktu itu kan aku pernah bertengkar sama dia. Itu kan waktu itu kan bertengkar sama dia. Emang. Apa? Tengkar dan Oh jadi kang Aa teh erek boga pamajikan sabari hiji atuh. Ente jeung Aisyah mah jadi kieu neng hiburan parasok hiburan biasa ngahibur barudak gitu. tapi Oh Aisyah tuh nggak mau. aman. Akhirnya bakalan susu segedeung. Gimana? Gak mau jadi pelampiasan. Enggak, ntar ngobrol aja di sini ya. Di IG aja. Masih ada berhubungan sama kayak Berlin, aku gak mau jadi pelampiasan. Aisyah nyaruh nyual koplok keur malieur aing teh mah kayak omong kena eta mah atuh. Karena aku kalau misalnya aku punya pacar tuh, aku ingin puasin pacar aku. Gak boleh dia dipuasin sama wanita lain. Oke cukup Mang Ayek, bye. Anjing kira tuh neng. Oh di dia atuh anjing ngobrol koplok. Pusing. Koplokeun wae di dia ngobrol anak di dia ieu mah.